Payun. Sok enya. Ya dihandap yes. Bos Bako, tuh gini aya Bos Bako. Saha jenenganna eta teh saha? Ayo teteh. Bos Bako ngajeng atuh ka Payun. Najan jero masih bisa ditelema, hati jamah kening sahanu teras. Najan dek teka kowe sajorone di desanya rasa temah nalayan satukan desa dia. Kemana itu liriknya tuh benar. Ayah senang bos deh ya. Tersangka katanya Kak Gusti menghayati. Ayo bos ayo. Bener yang rasa eta jeung hate. Dan ada bos cabut dengan alat
Hatur nuhun. Terima kasih. Bos Dani hatur nuhun.